Kanjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bunga jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Ar-Ramahullahu jasadahu alan nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bunga doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bunga doang can puasa can naon. Can puasa can naon bunga doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bunga mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu mun ditanya ye kabehan sia bunga dan teh ye asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra Masya Allah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabolah buukna beureum sabolah eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing mah lain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon mah rujak di dia sirup di dia kopi di dia susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang tah ieu bunga teh aduh macam-macam aing saurang deui mah lain aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur kunaon ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing jadi eta nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon ciloknya heubeurang eta bae aing nyaho maghrib bae ambo pohar aja. Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sambarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa nu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagahna bisa ngahampura dosa nu geus jeung nu encan. Kakarak wih, ya mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel. Sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan delewian bahkan ngajangjian di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik bae asana ka ditu nama ecak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu bae ka mananya Pak Haji nu eta teh tah. Tah diarep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan mawa ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh. Kunaon teh? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh.
lamun bawahan kedatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuarima lain justru atasan teh neken ka bawahan bolon kuarima. Baheula mah mun kedatangan pimpro teh bunga, tapi kuarima mun kedatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta gesarua. Baheula mah kedatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok teh tah bupati eta di Lampung tah mah kitu menang niru di dieu di Jakarta jadi kos karar itu kuari mah tah baheula mah lamun di sakolahan datang penilik wah eta guru bunga kabeh budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur maneh anak nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ke sekolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sekolahna di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kedatangan penilik emang bunga henteu merengket irisan. Tungtungna manu ditekena orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh meureun tah kajeng kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajeng itu. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian ieu jadi barere bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kedatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kedatangan pimpro, boro-boro dek kedatangan pendidik, ya bawahan teh sangkilang murid dek kedatangan guru nirisan. Murid dek kedatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masyaallah hese biasa anu urang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nyana mah mau berkah tadina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes dareung. Tambah lelebay bodalna diangkut ka atas punya. Eta teh bunga takut itu teh. Aya teh guru bae geus salah guru ngaji bae geus salah kiai bae geus salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu de kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di pasar baru Tangerang naon bedana ngadieu mah preman bersorban lamun di itu PNS mah preman berdasi lamun itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu. Atributna bebas. Dekumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan.
bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para resejasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Antupkeun bae lanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba biasa. Rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya kene. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya, teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelema nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajeg teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-raja. Nah, adapun anak buahna malah satir anak buahna mah. Ceknya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditangkal kayu. Nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringina dirantai macam-macam. Tah aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirantai teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatis sayatin wa marwatu jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Gulikat abwabun nar. Lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueus nu bakal ka neraka. Tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabul jannah, lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Oh hiji lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh. Moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula
ketika orang asup ka sorga geus ngararinum geus teu hayang nginum nanon dahaga seetik-seetik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka. Ya Allah. Mentek gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang. Ku agungna bulan Ramadan. Maknya orang ndek dibawa dosa orang ke bulan Ramadan rugian. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa orang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teu ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari nyungkeutna tolol tante. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jak kabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama. Ieu adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna aduh kaji gitu kumaha. Bae bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu kayak ini. Titah ku komandana siap dan. Titah puasa. Tidak siap loh. Waduh, eta. Lamun dititah ku komandan mah titah ku bupati bae bawaanana siap Bapak. Saya laksanakan. Titah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Tarolonya sapan. Siap. Teh diparentah ku jelema mah siap dan. Tapi diparentah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah mah teh siap ya. Kita ulah korupsi teh, tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasa nya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa dia balik? Ya dihitung baik. Neng hitung baik. Di mana baik gua ya jadi mana di itu. Ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya bubuka. Ayo cari bareng. Hi, barieu bulan puasa dia itu balik. Terus sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kulo kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae.
kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung dayut kumisna mablang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarek 89 tahun aya nu kuateun puasa. Nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna. Nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu. Ieu nu kakarek kelas 3, kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar kemis gitu teh sama dina ayana ge teh mah kiriman ti Cikupa tama. Eta ya Allah mun dipikir ke urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae tah Ki Haji titah kuno kolot siap dan. Tapi titah puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu cak Kangjeng Nabi. Barang diambean jah henteu. Jadi mah bau kadal. Paringanan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah. Min rihil miski ibatan ambil minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat. Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum ya PKS bagus percayaan ka waliullah. Wahabi teu percayaan ka waliullah. Nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah. Ka Syekh Abdul Qadir waliullah. Kege nyana ieu bakalna ieu ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia mah lain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah. Sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Ih, lalawora emang umaha gitu wali. Teu puguh teu karuh. Kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk. Terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yung loba-loba di Indonesia jeuna. Ah, ieu kuari pan di dieu ngaji ieu lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu famisaim atyabu indallah min rihil mis. Ya Allah. Lisaini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika urang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid Cikupa maju. Abdi Pak Abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil. Coba buku Ned. Iya Abdi buku. Barat tahun huruf Ned. Lalu bawa omong ayat tulisan Nabi dinya Ned. Pan tenang amat Ned. Atuh kula mah salat biasa puasa biasa. Gimana imanet Cikupa ozo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang paling
amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu warenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa gitulah kagagahan bulan Ramadan nu jelas mak dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulia jasa mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan intina orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min syahri Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat at-tauratu li sittin mabaina min Ramadan Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti wa unzilal injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan wa unzila zabur di samana asyarata khalq tanggal 19 Ramadan wa unzila al-furqan di arba'ina usrin khalq min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan jadi luar biasa bulan Ramadan urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Kangjeng Nabi langsung pidato ieu pidatona ya ayyuhan nas qad awwallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyamal lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu al-jannah wa syahrul muwasat wa syahrul ziyadati fil rizq man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa isqun wa israqabatun minan nar kana lahu nifu ajrihi min ghairi ayyun qasam min ajrihi syai'un kayak ceramah Kangjeng Nabi sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh coba kuari ieu nu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang kuari ieu nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana Haji nyana malik deui ka kiaina. Coba kiai talar tante. Henteu. Jauh omoain cenah. Gitu urang mangsa kiaiana bae atuh. Ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya. Kayak kepanggih ke di imah. Jadi kuari mah mementingkeun elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha?
Di Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh tadi dia pulpennya mah percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Patlot. Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji setet, asal ngadengi ngaji setet. Urang mah deuk kumaha setetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomor ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat ngajai. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Ini buat iiuh. Doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad aghallakum. Syahrul mubarakun, bulan anu pinuh ku kabarokahan. Di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atiqih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat. Asal aya munkarat epas, asal aya nu main gaples epas, aya nu main catur babat ku cenah. Aya anu main kartu babat ku cenah. Aya nu korupsi bagi 2. Jakarta sama kos kitu mah. Henteu mah henteu. Babat ku cenah. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu ujianna. Sasakaran Nazarudin tadi. Sadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah mamangkadasina ge. Tambah leleb kieu, Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun enjaan teh gregetna gitu. Sekali deui, mudah-mudahan ku ayeuna bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah. Kadengin ngungkun ka naon cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cakaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa da balik ke heula atuh pejabat.
Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat bajiba Rasulullah lidzalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmahna sabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun mui na gagah, ieu kan karena pelentat-pelentutna mui. Anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nyana teu tanda tangan jan teu. Apa caknya demokrasi, pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah pas kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teu mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat. Ti jalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah kitu sana ieu mah pan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanieun nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanieun nyaritakeun zina haram, teu wanieun nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong, mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di tahun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang kotor seuri sia naon emang gitu kotok aing mah eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral umam a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanna saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana
kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pokoknya mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 kaditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah ekes kadituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Duh dongeng Lailatul Qadar. Duh dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek Lailatul Qadar kahiji. Mor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sing hade. Aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama tadi bejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawwan. Allah ngajadikeun
salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi maswa. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha lantaran kanjeng Nabi keramana man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi maswa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi maswa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kali. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur, sarua jeung 70 kali di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar. Yen ka Allah. Kunaon teu nginum? Yen ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Yen ka Allah. Deres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan nya. Tetep meh, yen ka Allah ih. Yes. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, yen ka Allah. Yen ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol urang. Masyaallah, siap dan kene wae. Ieu bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq. Wasyarun zadu rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Man deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa. Sarua jeung hampura dosa. Magfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran magfirah ieu dizulubi. Ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5. Lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana beulikeun. Beulikeun. Masyaallah, ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjaran. Aduh. Orang mah diomong gitu teh tah diomong gitu asana loba nu mere ya ku. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah kitu kudu da urang aing ieu jar usaha aing hayang mere masyaallah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar
jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah, mere pangbukaan kanu puasa Ramadan, di samping diampura dosa, dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil. Jeung deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang, bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel na ge dombel da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta gimana bungana? Mun ngitung kok kitu mah bisa. Tah, hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentaqalu ya Rasulullah laisa kullu man najidu ma nastiru shaim, kami tantu boga jeung mere pangbukaan kala Rasulullah teh Kangjeng Rasulullah yang tillahu azab anfatara shaiman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awwalu rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga saleget cai bikin saleget cai, boga ngan saukur 100 sudah bikin. Ieu mah lain lalagaan, ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah asal ge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal. Wa in kana fasiqon, lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah, ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penaon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin.
Matahari terbenang 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesuamannya aing jangan ngomong tegak arti ini ulah terima bersih bagi asalanan insyaallah tinggi ulah 6 derajat 55,26 ya bro berarti 7 derajat ya arah hilal 12,54 kacaritakeun lukas kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah efemeris Inggris. Memeh maghrib niat terjadi, bada fajar niat terjadi. Jeung niat tak kudu unggal penting. Teu meunang urang niat sakaligus nawaitu shoma syahri kulli. Terjadi cek mazhab Syafi'i mah, kecuali mazhab Maliki. Mantak dipakai baca ku orang baca abeh ketika orang poho ganjel pakai ganjel mazhab Maliki niat eta geus di awal orang nawaitu shoma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae niat teh kumaha niat nu paling ringan nawaitu shoma godan min Ramadan cukup niat puasa isuk bulan Ramadan jadi enggak susah gitu pangsa etikna niat kos kitu cek Kanjeng Nabi malam yubayyitis syam qabla al-fajri fala syamalah sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ieu niat memeh pajarna maka terjadi puasana jadi kudu niat dipeting unggal peting paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi sakit urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir di Turki di Timur Tengah pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan nih ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sakali deui nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhani ni bulan ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu ribut di lembur Ramadana jeung Ramadhani cek aing Ramadana Ramadhani aing mengaji Ramadana sia Ramadhani isuk da teu parwasa kabeh perbutan Ramadana geus dek Ramadana teh dek Ramadhani teh sarua bae lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun pagahan anak urang incu urang niatna niat mah penting gas maghrib urang niat noh besi ke poholah begitu dur maghrib langsung nawaitu shoma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadis sadatillahi ta'ala beres jadi atawa pas inget ke salat maghrib imamna babacaana lila maca surat kuduna kul yakulhu ieu sabihis maghrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah qori kurang pati kaondang mal salah ieu surat sabihis jadi kulantaran kesal jangan niat di salat niat di jero hate nawaitu summa godinan dari fardhu Ramadan jadi bae di jero hate salah atawa mantes isa ngopi ngarokok inget can niat nawaitu shoma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanat lillahi jadi penting-penting beker kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho reup ke jero kamar sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejenan de keluar cai mani ingat ada cek pamajikan aku naon ka atuh ngepeten awan
sabari cekna jadi bae masalah babari jasa Masya Allah malah mas sunah ditambahan nawaitu soma ghadin an adai fardu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau ditambah hiji rukun puasa teh niat ti penting unggal penting lamun pohon teu niat awas diancam hiji wajib imsak artina imsak teh teu meunang barang dahar teu meunang nginum teu meunang jemekos nu puasa bae padahal status teu puasa wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada jadi lamun nyana dahar mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali kan bantak wajib imsak urang sanajan teu niat teu puasa mun teu niat status teu puasa wajib imsak